Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma nahsuruhumul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Wa qala aidan wa yauma nusayyirul jibala wa talal ardo barizatan wa hasyarnahum falam nugodir minhum ahada wa uridu ala rabbika soffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu innakum tahsuruna ila Allah hifatan uratan guzalan. Wa qala aidan sab'atun yauma la dilla illa dilluh al-imamul adil rajulun yata'allaqu qalbuhu bil masajid ila akhiril hadis. Wal makna wallahu wa rasuluhu a'lam. Wa qala musannifu rahimallah fi kitabih fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in as-siddiqun wal alimun wal badala wasyuhada wal hujjaj wal muti'un wal asun. Dina sabadana kamari urang sarantos nguningakeun kana kadar katangtuan anu dipasihkeun ku Gusti Allah ka urang sadayana dina ngajalani kahirupan di alam dunia. Nu alhamdulillahna reunan ayeuna urang bisa kumpul ngariung keneh dina tempat nu insyaallah dimuliakeun ku Gusti Allah. Jalaran pikeun urang nyata ngoreh kana ridona ngalaksanakeun kana kadarna nyata meureunnan ngawauhkeun diri bahwa urang bakal balik deui dina sabadana urang ke terakhir dimaotkeun
Terus merenang wajam'ina bakal dikumpulkeun cenah urang teh fi mahsarin di tanah mahsyar fihi al khalaiku anu tetep dina eta mahsyar pirang-pirang makhluk tah sumu bari wirang era bingung sieun dina nalika ngumpulna di tanah mahsyar. Kadarna urang ayeuna ngajalani hirup di alam dunia teh dipake ibadah atawa henteu sok sanajan katang tuanana as-sakiyu sakiyun fi batni ummi was-sa'idu sa'idun fi batni ummi. Urang lamun dituliskeun bakal kagolongkeun jelema bagja geus bagja ti tadina. Lamun jadi jalma cilaka geus dituliskeun cilaka ti tadina. Eta secara hakikat dina kodokna. Tapi begitu jadi kadar urang tetep kudu ikhtiar. Teu meunang ayeuna langsung masrahkeun kumaha Allah we teu kudu amal teu kudu ayeuna iinditan bisi cilaka atawa ke oge lamun geus pastina ka surga mah ka surga. Itu bisa gitu. Jadi ka surga boga alasan cenah ka surga mah lain ku amal-amalan. Bener? Bener. Asup ka surga lain ku salat, asup ka surga lain ku sedekah, asup ka surga lain ku puasa. Tapi eta salat, sedekah, puasa jeung lain sajabana jadi penghantar bahwa eta teh ciri jalma pi surgaeun gitu. Sabab ridona Allah disuprih ku jalan ibadah. Moal mungkin datang ridho lamun urangna teu ngalaksanakeun kana parentah salat, parentah puasa, parentah sedekah gitu. Lamun jelema hese kana salat, kana sedekah, kana puasa jeung sajabana berarti ciciren eta teh pi cilakaeun gitu. Eta keur hirupna oge dikadarkeunana urang bakal ngajalani ieu umur teh nepi ka iraha. Tah kitu reng. Dina katangtuanana urang sabaraha lila hirup geus ditangtukeun. 50 tahun kah? 60 tahun, 70 atau sabaraha? Urang teu apa nepi ka iraha-irahana. Ngan ayeuna dina palebah beresan engke dina pada waktuna idza jaa ajalukum di mana datang ajalna maka narimakeun posisi jelema nu maot datang ajal ceuk sapalih kawal kumaha kabiasaanna. Lamun biasana ayeuna tukang ngaji, tukang salat, insyaallah dina kaayaan ngaji jeung salat. Paling teu keur eling ka Gusti Allah. Lamun tukang eueut nya di biasana keur nalika eueut. Biasana ayeuna jelema tukang joget, aya nu maot dina keur jogetna. Nu keur main bola aya kacaritakeun keur main bola maot. Bahkan ante main bola mah kur nonton kamari beureun rame. Nu nonton ge madaraot sabaraha urang kamari. Ratusan keur ditakdirkeun ayeuna maotna dina kaayaan keur kitu.
nya urang mamenta ujukan ka Gusti Allah mudah-mudahan dimaotkeun teh dina kaayaan anu keur aya posisi taat ibadah gitu. Ima wa ima keur ngaji, keur salat, keur dzikir, keur naon wae intina keur eling ka Gusti Allah komo bari ayeuna bisa ngucapkeun kana la ilaha illallah. Sukses husna khatimah. Pondok carita maot beberes berarti eta narimakeun kana kadarna hirup kursa kitu kaasup oge kana kiamat sugro nu ditungtut mautna di mana ke datang yauma zalzal poe digoncangkeun ieu bumi nepi ka rata beres langitna aur-auran bumina rejet maka diganti ieu dunya cek ki musannif mah ayeuna meureunnan dina ieu bet kaasupna bagian cabang iman saberesna kana qada jeung qadar. Maka meureunnan wasu batun jeung ari cabang iman asaminatu anu jadi nomor berapa? 8. Nyata meureunnan iman bi anna khalaiqa yusaquna jami'an. Sanyana sakabeh jalma makhluk disebutkeun jalma yusaquna eta bakal digiringkeun kabeh jami'an tegasna sakabehna ba'dal ba'si dina saenggeusna dihudangkeun ti pakuburanana. Nyandak ayeuna tina kitab Tadhkiratul Qurtubi karya Imam Al-Qurtubi nyata nyebutkeun ayeuna kumaha cenah ayeuna lamun jalma maotna di lautan teu di taneuh teu dikubur terus ayeuna maot di laut teh ayeuna beak di daharan ku lauk nyesa tulangna tuluy eta tulang kagiring ku ombak laut aya ka basisir nepi ka burukna terus eta meureunnan ari awakna mah beak ku lauk nyesa tulangna kabawa ka basisir nepi ka buruk eta tulang tuluy aya onta di daharan ku onta kabawa tah meureunnan awak-awakan jelema teh di dahar ku onta ontana indit terus miceun jadi kotoran eta kotoranana meureunnan dicokot ku tukang tani diaur-aur diduruk nepi ka beakna terus diaurkeun dijadikeun pupuk keur mah tadi dagingna diaur-auran tulangna di dahar nepi ka bubuk tuluy jadi kotoran kotoranana diaur-aur deui teu nyesa cenah kumaha nu kitu maka tetap ku Gusti Allah dibaas dihudangkeun deui teu aya hesena kum hudang anjeun hudang seperti ayeuna ngumpulna jelema anu dina pada normalna lamun disebutkeun dina beresna urang dihudangkeun deui ti pakuburan jadi lapad na hasyar teh
kabagi kana sabaraha bagian dikumpulkeun gitu. Dina posisi lapad hasar kumpul eta teh aya anu sifatna di dunia keneh dikumpulkeun, aya engke anu di akhirat menjelang ayeuna meuntas kana sirat. Maka meureunnan dina kitab anu dijelaskan khusus nyata dina masalah yaumul hasar nyata di dieu nyebutkeun bahwa dikumpulkeunana jelema teh di antara dua perkara, aya anu sifatna di dunia, aya anu sifatna di akhirat. Dikumpulkeun teh nyandak tina sebagian keterangan anu mastikeun bahwa anu paling utama nyata di dieu dikumpulkeun teh dina padang mahsyar, dina sabadana urang dihudangkeun deui tina alam dunia anu geus rata. Kiamat teh ngeureunna. Jadi dimensina geus beda, lain dunia nu ieu deui. Disebut dunia moal. Ya moal ngeureunna. Disebut akhirat encan karena dimensina ayeuna sabadana ayeuna malaikat Israfil niup sangkakala nu pertama hancur kabeh. Aya nu teu dikecualikeun, aya nu dikecualikeun. Teu maot gitu. Ya, dikecualikeun. Bahkan dina keur tugas nyabut nyawa otomatis meureunnan katugasan malaikat Israfil mah niup sangkakala ngancurkeun alam sakabehna. Nu nyabutan nyawa nyaeta malaikat Israfil. Dina hikayat nyebutkeun bahwa kunaon malaikat Israfil nu dibere tugas nyebutan nyawa. Orang pan teu apalan pokona mah malaikat Israfil teh tukang nyebut nyawa. Pertamana saacan dikasih tugas nyebut nyawa nyaeta malaikat Jibril dipiwarangan ku Gusti Allah titah nyandak taneuh ti ieu bumi ajang nyiptakeun Kanjeng Nabi Adam. Pas begitu bade dicandak eta bumi unjukkan ka Gusti Allah nyuhunkeun perlindungan. Gusti abdi nyuhunkeun perlindungan ka Gusti supaya abdi teu dicandak bagian abdi dikurangan, sementara langit teu dikurangan sama sekali. Ari abdi rek dicanak, rek dijieunkeun makhluk deui. Maka malaikat Jibril ngadangu unjukan kitu beja ka Gusti Allah, Gusti cenah bumi teh jajaluk supaya teu dicandak. Kumaha? Hari anjeun kumaha? Nya teu janten we. Malaikat Jibril terjadi ya, nyokot bagian tanah di bumi. Miwarang deui beres Jibril kami ka ieu. Coba cenah ka ieu cokot bagian tanah di bumi. Begitu rek nyokot malaikat Mikail eta bumi unjukan deui minta perlindungan ke Gusti Allah. Maka malaikat Mikail oge teu jadi nyokot bagian tina taneuh. Dua tah malaikat. Begitu katiluna Ajrail cokot bagian taneuh di bumi.
Begitu malaikat Ajrail datang, bumi unjukkan kan nih, Gusti abdi nyuhunkeun perlindungan jeung kawelas Gusti. Malaikat Ajrail tetep nyomot kana taneuh nu aya dina bumi. Langsung ayeuna lapor ka Gusti Allah. Sabadana nyanak eta taneuh. Ku Gusti Allah ditanya, ari bumi unjukan teu ka anjeun? Sami unjukan ka abdi oge nyuhunkeun perlindungan jeung kawalasna Gusti supaya teu dicandak bagian tina bumi. Eta geuning dicokot cenah kumaneh. Sabab kaula mentingkeun keneh parentah Gusti tinimbang ayeuna unjukan eta bumi. Kira-kira karakterna kabayang teh? Mun ceuk urang mah teu didangu nu ngaratap teh bagi boga rasa teh tega. Maka anjeun ku kaula dibere tugas jang nyabut nyawana jalma-jalma. Sabab ayeuna bumi nu unjukan oge dicolokot ku anjeun ayeuna leuwih mentingkeun parentah kaula. Eta teh gitu. Ari tanah nu dicokot di bumi sabaraha rupa jang ngabentuk Kanjeng Nabi Adam. Nyata genep rupa. Di bagian lapisan bumi. Ngan henteu dina lapisan nu katujuh. Sabab kacarioskeun eta deukeut kana lawang jahanam. Begitu ayeuna dipasihan tugas, malaikat unjukan Gusti atuh engke meureunna pami kaula diparinan tugas nyabutan nyawa, maka ieu sementara jalma-jalma engke bakal ijieun ka kaula, bakal tersepeun ka kaula. Sabab kaula si raja tega arek nu keur sare cabut. Rek dina mobil cabut. Keur di rumah sakit cabut. Budak kene cabut. Raja cabut tayangnya nu miskin cabut eueuh pilihanan. Cenah kaanggapkeun berarti malaikat Ajrail memang dina karakter awalna lebih mengutamakan parentah Gusti Allah gitu. Sanes berarti malaikat Jibril teu mengutamakan parentah Allah, tapi di pasihan karakter aya kawelas gitu. Unjukan ka Gusti Allah, Gusti bumi teh geuning menta perlindungan. Kumaha ceuk Gusti pasihan tetep ngawara ka Gusti Allah. Sabab hakikatna malaikat tara maksiat ka Gusti Allah. Tetep we lapor. Kumaha diparentahkeunana. Gitu. Ari malaikat Ajrail mah begitu parentah comot lapor deui gitu. Teu didenge tunjukkan sehingga boga tugas jang nyabutan. Jadi eueuh tawar menawar. Nu beunghar cabut. Nu miskin cabut. Nu gering cabut. Nu cager cabut. Eueuh kacaritakeun. Ngan aya contoh mah ya, anu meureunnan nawar ka malaikat Ajrail. Kanjeng Nabi Musa malaikat Ajrail teh kungsi dicauk katiku kitu gitu. Sebagai bentuk naon eta ternyata malaikat Ajrail ngariwaskeun tanpa uluk salam ujug-ujug brang we aya gitu. Maka harita keneh kaget karena memang mentalna Nabi Musa mah gagah gitu. Tama payan eta. Pondok kacaritakeunana beres kabeh dicabutan nyawana, maka bakal dikumpulkeun deui
dina alam mahsyar. Disebutkeun di dieu al mauqifi, tegasna mah mauqif mahsyar teh. Naon cenah mauqif teh? Ardun baido, taneuh anu bodas, qaun datar, sofun rata, la fiha aujun henteu aya pungkal-pengkolna, wala amtun henteu aya legok, wala alaiha rawwatun teu aya munjul, teu aya nanjak. Yahtafil insan nepi ka bisa cenah ieu nyumput jelema teh waroaha dina ningalina, wala wahdatun jeung henteu aya jurang. Yan qafidu anu turun eta insan anil ayuni tina paningali, lamun asup ka jurang nya moal katempo bahasana teh. Bal huwa balik tah ari ngaran mauqif nyaeta soidun wahidun basitun, nyaeta meureunnan tanjakan anu hiji anu ngampar, la tufawitu fihi yusaku ilaihi zumaro, henteu aya undak usukna ieu mauqif anu digiring kabeh makhluk ka eta tempat. Jadi rata, teu aya sugan bulak belok, legok atawa nanjak. Cek urang mah aya bukit eueuh, sehingga meureunnan para ulama nyebutkeun di mana ngagorolongkeun endog moal pupus. Da eueun ngagorolongkeun endogna oge kan meureunnan eta mah ibarat cek ulama lamun ngagorolongkeun endog teh mah cenah moal pupus da baningku ratana. Tak ieu baningku ratana ieu sehingga engke panon poe mencerongna leuwih karasa, leuwih deukeut tina luhureun sirah. Urang teh ke digiring. Ayeuna meureunnan di poean di mana dikumpulkeun jalma-jalma sakabehna menghadap ka Gusti Allah. Bari ngarasa putus asa, boga rasa sieun, rasa era nyang hareup ka Gusti Allah dina kaayaan kumaha disebutkeunana meureunnan innakum tahsyuruna ilallah. Hafatan leumpang teu make sendal-sendal acan, teu dibungkus ku baju salembar-lembar acan, bari jeung aya-ayana eta jelema teh meureunnan digiring ku seuneu ti tukang nuju ka tempat anu sahiji. Di mana cenah eta teh mahsyar teh? Ya. Disebutkeun nyaeta di Baitul Maqdis di Palestina. Tempat dikumpulkeun nana nyaeta nah dikumpulkeun di dinya nyanak tina riwayat mana nyaeta nuju Isra sareng Mi'raj Kanjeng Rasul nyaeta janten imam sakabeh para nabi, sakabeh para rasul, musipatna dina dimensi ruh. Ya. Saacan Mi'raj kumpul heula di Baitul Maqdis teras ngimaman sakabeh para nabi jeung para rasul. Sementara kamari meureunna nyebutkeun bahwa dina sakabeh para rasul ayat 313 ayat 314 rasul ngumpul sadayana. Maka tah Mi'rajna ge ti Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa.
maka engke ge dikumpulkeun teh di dinya, digiring urang ti parung kuda, dihudangkeun kalawan tiupan sangkakala anu kadua. Kahiji umpan ancur, nu kadua ditiup deui maka kacarioskeun bakal hujan sperma karena tiap-tiap titik. Naon anu langgeng jamani ge cungcurungan balik deui ka dinya, maka kesing pelentung kos oge hirup deui. Saha anu pertama Kanjeng Rasul nyebatkeun bahwa kaula pertama anu gugah tina sakabehna ieu jalma anu beres di maotkeun cikuran. Begitupun malaikat Jibril. Malaikat Jibril neangan di mana Kanjeng Rasul. Tasabadana kitu Kanjeng Rasul ningali Kanjeng Nabi Musa. Saur Kanjeng Nabi, duka kaula heula anu gugah atawa Kanjeng Nabi Musa heula nu gugah, atawa Kanjeng Nabi Musa da tina kaayaan keur pingsan terus ngawujud tapi kaayaan pingsan dina meureunnan nyandak bahwa Kanjeng Nabi Musa sebagai kalimullah, begitu nampi pingsan gitu. Tah eta digugahkeun teh dina keur nalika pingsan nampi wahyu ti Gusti Allah. Mentakan ayeuna Quran bisa mudah itu bisa asup kana dada jadi ilmu terus dipraktekkeun, diamalkeun sehingga begitu ayeuna mudahna pikeun urang-urang mah kana Quran teh seolah sepele kana Quran. Sementara Kanjeng Nabi Musa karak disauran, pingsan. Wa kallamallahu Musa taklima. Langsung dituliskeun dina Al-Qur'an bahwa Kanjeng Nabi Musa nabi anu ngagaduhan pangkat kalimullah. Nah, ari Kanjeng Nabi kumaha? Kanjeng Nabi mah ayeuna saacan narima kana wahyu teh di operasi heula dibedah dadana sehingga meureunnan wahyu teh nempel kana ati sanubari langsung, jadi teu make pelantaraan heula kana cepil. Jadi alam nasroh laka sodrok, kamari kawaningakeun bahwa alam nasroh teh 2 kali turun. Pertama nuju Isra. Ya. Saacan ayeuna ka tempat anu disebutkeun pang terakhir-terakhirna Sidratul Muntaha, terus ayeuna derajat paling luhur Kanjeng Nabi nampi alam nasrah laka sadrak tanpa pelantaraan malaikat Jibril. Terus ayeuna begitu kadua kalina nyata nuju tos nganggo pelantaraan malaikat Jibril. Ngan Kanjeng Rasul menyebutkan ndak entos gitu. Jadi saudara ulama 2 kali turun eta alam nasrah. Pertama langsung ke Kanjeng Rasul, nu kaduana melalui pelantaraan malaikat Jibril. Jadi alam nasrah laka sadrak kana dada. Wa wada'na anka wizrak. Sehingga lamun urang mudawamah maca alam nasrah
sakurang-kurangna 20 hiji balikan. Asbahna wa amsayna, ima isu ima sore, maka bakal dibere panerang dina hatena. Di alam nasroh laka sodrok minimal 11 2 hiji nih. Namun daek mudawamah kan orang mah dina palebak mudawamah mana hese nya keur karep daek maca teker poho komo bareng jeung sangeuk mah. Bahkan nyebutkeun ayeuna dina Jumaah subuh imam maghrib maca 2 surat alam, alam taro kaifa jeung alam nasroh gitu. Eta ngandung padilah-padilah tertentu. Ngan urang di dieu lain arek ngoreh-ngoreh padilah surat alam nasroh lain, tapi keur nyaritakeun bahwa Kanjeng Nabi dibedah heula dina waktu bade Isra Mi'raj atawa nuju keur alit keneh oge ngajadikeun ciri irhas pinabieun dibedah. Terus Isra Mi'raj tah dina keur eta janten imam di Masjidil Aqsa, maka ke urang bakal digiring deui ka eta kalawan meureunnan digiringna teh dihudangkeun dina tempatna anu asal bari jeung almasi laleumpang alal rijlihi make sukuna. Ada leumpang make suku meureunnan ngan aya kacaritakeun di dieu meureunnan anu leumpangna teh lain ku suku gitu. Bahkan dicaritakeun paling pisedihieun pikeungeun nyata leumpangna ku naon cenah ku beungeutna ngesot gitu tah, sementara sukuna di luhur jumpalit. Jadi dicaritakeun bahwa summa yusarrifun nas minal mauqifi tuluy cenah di pengkolkeun ieu si jelema ti mauqif mungkin teh lamun geus dikumpulkeun teh arek kakatuhu arek kakenca, maka dina kitab sarah nama ayeuna di dieu aya gambar sirat, gambar teh kieu ya posisi sirat haud ngabentukeun hiji nu katuhu berarti pisalametkeun kenca kecilakaeun. Dibere penjelasan gambaranana sirat antara salamet jeung cilakana. Jadi meureunnan kete begitu beres ngumpul menuju ka sirat ti mahsyar teh geus dikumpulkeun leumpang deui menuju arek kakatuhu arek kakenca tah tina siratna eta anu ngajadikeun pikeun urang keungna ari keur digiringna kumaha nyaeta keur digiringna oge urang teh yamurruna ila sirat fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati anwa'in kabagi kana 7 pirang-pirang rupa-rupa jelema dina keur leumpang kadituna. Ketika ngumpul heula ngaranna dikumpulkeun samameh leumpang ngumpul heula. Urang contohan seperti urang teh arek narima bantuan
kita dikumpulkan datang ke desa. Aya nu isuk-isuk dahayang tiheula cenah kewe rada burang saeutik sugan longsong ya. Si orang begitu datang geus lobaan nu tadina isuk-isuk nu beurang kong milu tak urang teh kapaksa nya ngariung di eta tempat teh ngabaris teh ngantri kadang sok boga rasa amek lamun di sorobot di dunia mah bisa kene di sorobot di akhirat mah engke bororangan sorobot masing-masing justru pak unur-unur rek maju daerah teu maju di tukangan seuneu digiringkeun nepi ka tempat anu dikumpulkeunana wa jam'ina kumpul sakabeh makhluk teh. Kesal teh dibagikeunana teh bahasana teh cenah ambil bantuan dibuka mulai jam 8. Isuk-isuk memang jam 8 ini geus pinuh ya. Pinuh. Cenah ke urang mah rada urang sedikit jam 10-an we sugan atuh. Begitu kadinya geus ngabaris panjang. Nungguan kan kesal. Hayang buru-buru. Sak itu teh karak nungguan nu kitu teu kesal urang teh. Asal lila. Atong borong ngumpul nu lila kitu lah ari rek mayar pam we tuh. Aya 10 urang. Kesal asal lila nungguan teh. Kumo engke mah sakabeh makhluk ti mimiti Kanjeng Nabi Adam sareng umatna bahkan urang umat Kanjeng Nabi nepi ka pang terakhir dikumpulkeun. Semuanya tanpa kecuali disebutna jami'il khalaik. Jelema kabeh dikumpulkeun ti mimiti Nabi Adam nepi ka umat pang terakhirna. Di mana nya di eta padang mahsyar. Dina barengan ngumpulna teh dina sabadana kabeh laleumpang tina tempat makbarohna. Sing pelentung bari jam digiringkeun cek abah teh mah silih samper cenah. Ari nu saleh mah bisa we. Sabab tah ieu aya sab'ati anwa'in sugan kaasupkeun teu ieu kana nu 7 golongan ieu. Pilihan dina nu 7. Urang asupkan ulah mana. Nu pertama as-siddiquna golongan jelema siddiqun. Nu kumaha as-siddiqun teh? Jelema pasodiquna maka ari anu kaasupkeun golongan sodikun yamurruna ala sirat eta laleumpang ya sidikun teh menuju dina luhureun sirat kalbarkil khotib seperti ayeuna kilat anu nyamber. Ngan ari sebutkeun sodikun teh berarti jalma anu bener ngalaksanakeun parentah Gusti Allah jauh tina ngalakonan perkara carekeun ya di mana sakalina salah langsung buru-buru tobat. Nu kadua nyata wal alimuna nyata alimun. Nu kumaha nu alimun teh?
nyata anu ngabogaan ilmu tur amal ku ilmuna. Karihil asif seperti angin anu ngageleber. Kayak dijelaskan masing-masing jenis golongan anu 7 ieu. Bahkan hadis anu sejen tadi sebutkan sab'atun yaumala dilla illa diluh bakal salamet 7 golongan. Tinggal pilihan tina anu 7 eta oge. Wal badala nyeta nu katiluna golongan wali abdal. At-tariqi sa'ah seperti manuk anu hiber nya dina waktu sapoe yasiratin sakedeung lah. Nu kaopatna wasuhada jalma-jalma anu syahid. Ima syahid akhirat, dunia akhirat atau dunia mungkin kabagi kana masing-masing. Kumaha eta nu syahid? Utamana meureunnan syuhada teh, syuhada Uhud, syuhada Badar anu syahid di medan perang. Komo nu syahid keur dina keur ngajalanan talab ilmu. Sami wae. Kal parsis sabik paras seperti kuda anu leumpangna cepet keur balap ieu lompat berenang. Yamuruna pisin pi naharin anu ngaliwatna teh ngan satengah poe. Opat nu kalima wal hujjaj jalma-jalma anu geus ngalaksanakeun ibadah haji anu makbul tur mabrur. Yamurruna fi yaumi kamilin eta ngaliwatna teh si anu jadi haji mabrur makbul eta teh fi yaumin kamilin dina sapoe nu sampurna. Karena berat ngalaksanakeun haji teh hiji mahal, kadua lila nungguan ngatilu fisikna nya. Terus hajina anu teu ngalaksanakeun pahisah wala pusuko, dimana lamun teu ngalaksukeun kana kagorengan jeung kana dosa maka meureunnan eta kaasupkeun jalma anu yamurruna fi yaumin kamilin. Nu kagenepna wal muti'una jelema anu tararaat pisahrin eta mah sabulan. Nu katujuh wal asuna jelema tukang maksiat. Ya do'u aqdamahum ala sirat anu nyarimpang ieu nu maksiat teh kana pirang-pirang suku na keuneng meureunna untuk urang dampa suku ala sirat kana sirat wa auzarohum jeung ari dosana ala duhurihim diganong dosana teh. Paya muruna tuluy ngaraliwat eta si asop patak sidu naru jahannam kalah mengkoal kadinya menuju kana neraka jahanam. Eta 7 golongan eta urang tinggal rek nuturkeun nu mana
arek siddiqun, arek alimun, arek suhada, arek hujaj, arek mutiun, arek asun gitu. Jadi di mana keur narima kana parentah jang ngaliwat kabeh ti alam mahsyar teh meureunnan urang teh bari jeung rasa era mamawa dosa. Teu di baju salemar-lemar acan, teu di sendal salemar-lemar acan. Bahkan ayeuna aya nu kacaritakeun leumpang ti mimiti ti mulai dihudangkeun tina kuburna nepi ka ditu teh ti teuleum ku kesangna, aya nu ngesod wae bahkan anu leumpang make beungeutna. Kullu ahadin yastagilu bihalihi fil mahsyar. Kabeh katungkul ku tingkahna masing-masing. Bororaah enak kudu nempoan batur nu sataranyang. Kantos pan meureunnan Sayyidatuna Fatimah nyarios Kanjeng atuh meureunnan isin teu make baju mah. Ya. Bororaah ayeuna kudu nempokeun ayam batur, ayam sorangan era loba. Jadi urang keur kitu mah geuning sok tara luak ieu hayang buru-buru urang we diheulakeun. Ya. Ta nyaritakeun poean kitu teh urang iman maka meureunnan ngalobakeun amal-amalan ayeuna mumpung keur masih kene di alam dunia. Dina surat Maryam anu tadi kene meureunnan dina ayat nu ka-80 genepna wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Jeung kami bakal ngahalangan ka jalma-jalma anu mujrimin tukang doraka engke teh bakal mararaju nuju ka jahannam ka neraka jahannam wirda bari jeung haus da tukang es. Digiring kabeh wa tukang dagang da urang iwati meureunnan tah amal-amalan ayeuna we. Maka hadis anu sab'atun 7 golongan bakal salamet ke di yaumul kiamah dina nalika urang dihudangkeun tuluy rek dikumpulkeun maka ieu salah sahijina al imamul adil, pamimpin anu adil. Tong waka berpikir nu jauh pamimpin teh urang heula ari batur sok identik pemimpin yang adil pamarentah langsung ke pamarentah. Tong waka ke pamarentah sifatna terlalu universal. Kullukum ra'in. Kabeh pemimpin. Urang awak sorangan disebutkeun urang jelema. Mimpin naon? Mimpin anggota. Apa anggota dengan anggota tubuh leungeunna, sukuna, bibirna, matana, ceulina, letahna, hatena, awakna, kabeh. Tak ari pemimpin sakabeh awak saha? Hate. Ya. Cek hate na mana ayeuna alus maka alus kabeh awak. Di mana goreng hatena maka goreng kabeh. Ya.
pan disebutkeun di mana ayeuna daging eta teh di mana alus kabeh, di mana goreng kabeh. Seperti kayat sante dititah muncit pangneangankeun daging nupang alus-alusna tupang hade-hadena. Nyata eta santri muncit begitu beres dipuncit nu dicokot lain pingping, lain dada, lain jangjang, tapi nu dicokot hatena. Beres disanggakeun eta cek santri teh ieu cenah mama abdi teh mendakan daging nupang hade-hadena. Terus ena pangmuncitkeun deui cenah ieu teangan anu pang goreng-gorengna. Maka begitu dipuncit nu disodorkeun nyaeta hatena keneh. Terus ditanya, nah cenah ayeuna nu alus hate, nu goreng hate. Nya mohon cenah pan saur mama ayeuna diwartoskeun ti Kanjeng Rasul di mana ayeuna alus hatena maka alus anggota tubuhna. Di mana goreng hatena maka goreng anggota tubuhna. Tah urang dipimpin ku hate maka ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Digerwan gitu. Hadir hate sabab hate teh aya dina genggeman Gusti Allah. Anu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Gusti tetepkeun hate abdi teh hayang aya dina kaayaan taat ibadah ka Gusti. Sok sanajan prak-prakanana mah ya poho deui. Sabab balik deui bawa hate teh galideur bolak-balik nu tukang mulak-malikeunana nyata Gusti Allah. Ya muqallibal qulub penta sabbit qalbi tetepkeun hati abdi Gusti ala dinika kana agama Gusti wa ala taatika jeung kana taat ka Gusti. Supaya di mana kitu teh urang boga bekal yang hareupan. Ari geus boga bekal yang hareup-hareup ge deuh jong-jongan gitu ya. Rek dibawa ulin kemana wae boga bekal jong teu pusing. Cenah arek jarah ka mana ka Purwakarta teu boga bekal salanang salindung. Sakitu teh karena ka Purwakarta. Lamun emak-emak init ka Purwakarta wayaki geus riweuh nyieun buras. Meuli kasreng. Mun budak mah meuli ciki, meuli kadaharan. Laki mah ud. Sabarali lah kan itu teh. Bisa kedeungan gitu nama. Nu lila perjalanan nana jeung nu riweuh babakelanan nya. Babakelanan riweuh. Tah. Urang capek ayeuna wajar capek. Kesal batur mah istirahat, batur mah garawe, urang haji. Batur mah neangan duit, urang sholat. Batur mah bala kecerakan dahar, urang puasa. Batur ngawur-ngawur duit, urang mah sedekah. Eta teh capek kikiptanan teh dianggapna. Ngan meureunnan ngajadikeun bekal pikeun urang oge menuju tempat anu asal bakal balik deui ke tempat asal nyata meureunnan otomatis atuh bekalna kudu rada loba. Lamun saeutik beak bekal lapar di jalan, beak ongkos leumpang. Lamun ayeuna geus capek leumpang kumaha lamun aya digiring di masyarakat istirahat. Eueuh istirahat di masyarakat mah. Ditukangan saha digiring-giring. Lamun bare teh mah nempuk film eta ning digiring-giring ku Jepang atau ku Belanda itu tah gawe lamun istirahat teh kalah dipecut kitu we. Aya sainit kitu. Teu init dipecutan. Init geus capek bari leuseuh. Ngagandong dosana masih digandong teh dosa ku sorangan gitu. Ya masing-masing pancan usumna hisab.
can musimna hisab eta kan karak dibahas mau dosana masing-masing. Jadi sehingga pas begitu ayeuna mau dosana masing-masing embung papanggih jeung sejen teh. Jadi Pak aing embung sieun teh si itu boga itu cenah ditagih gitu. Mentakan ayeuna layan pau malun wala banun. Teu manfaat boga harta jeung boga anak teh. Dina nalika kitu mah embung papanggih bukan kasebutkeunana yub'asun nas huffatan nya dihudangkeunna teh jelema bari huffah nyaleker boro-boro boga senal leumpang sementara ayeuna panon poe satumbang tadi oge begitu beres khutbah kebenaran ayeuna khutbahna sama dina poean mahsyar poe tadi pan panas ari sendal di tonggo di belah mana na tanjakan ya memeh tanjakan dincak naon heula keramik batu ya tak eta karasa masyaallah langsung Gusti sakit teh karak nincak sendal ka poe panas menyebutkan bahwa di padang mahsyar bau pangyoniu tadi oge begitu beres nincak eta keramik anu batuan kasorot itu panas masyaallah astagfirullah ngan sarki musannif di dia nyebutkeun ayeuna di mana waktu keur kitu maka sok lobakeun aksiru hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sing loba salian ti istighfar lobakeun hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir yang ditulungan sabab nu ngurus urang sadaya teh Gusti Allah. Balik deui bahwa orang teh pemimpin kulukum ra'in urang mimpin mata urang mimpin irung urang mimpin letah urang mimpin leungeun urang mimpin suku urang maka wa kullukum mas'ulun an ra'iyati maka kabeh bakal ditanya pertanggung jawaban nana urang ayeuna boga mata dipake naon hungkul mata teh dipake nempuan wae HP jeung TV atau dipake nempuan Quran jeung kitab teh kitu tinggal aku masing-masing mentakan lamun keur ngaji Yasin sok sanajan talar baca supaya jadi saksi Gusti ieu mata abdi teh maca kana ayat-ayat Al-Qur'an nyaksian gitu. Iya kajian teh apa? Bahasana lamun apal biwir teh ti heula norolong mata nuturkeun neangan. Biwir mata tapi maca tapi mata sok neangan ayat ulah sok leungit kadangnya. Tapi lamun teu talar mata anu teh heula bibir nuturkeun gitu. Urang masuk sanajan talar nya baca. Supaya ngajadikeun saksi ieu mata teh ieu mata kaula teh dipake jang ningali maca Quran. Kan jiga nama loba keneh nu sejen gitu. Dan maca muka HP mah jam-jaman kuat. Alhamdulillah kuat gitu. Tapi begitu ayeuna diajakan maca Quran mah karak ge meunang 5 ayat geus heuai. Sabab naon teu akur jeung awak. Ari HP mah akur jeung awak.
kahayang awak nempuan HP tak jongjon nempo TV jongjon tapi lamun Al-Qur'an mah teu akur jeung awak nu akur ruh ayeuna hayangeun maca Qur'an awakna meureunnan galider tungtungna capek datang we heuai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi tanggung jawab ku urang rek dibawa ka mana ieu awak urang teh maka lamun ayeuna urang diuk di ieu tempat ngajadikeun saksi Gusti abdi mawa awak abdi dina jalan mik jeung ditakorup dina jalan tolab ilmu dina jalan zikir saksi mun ingat lagu Krisye tadi ya tihula ya, lagu Krisye suku berjalan ke mana cenah gitu poho deui laguna gitu cek Krisye ayeuna leungeun rek dipake naon gitu sarua eta teh mata dipake naon ditanyakeun tah nu diri sorangan oge engke dosana teh digandong ku urang sorangan hasil pagawean awak bagian suku bagian leungeun kabeh dipake gandongkeun dibawa nepi ka padang mahsyar kabayang ieu atuh lamun heug urang dikuburkeun di parung kuda leumpang nepi ka Palestina bari jeung eueuh tukang es eueuh tukang roti komo tukang bubur leumpang masing-masing lamun heug boga amal-amalan teh mah nu hade meureunnan tukang berjamaah ka masjid boga tutumpakan hakikatna mah lain numpak masjid lain nyata amalna sok daek ka masjid engke aya anu waktu dajal lagi ditaruh di jeung es poenan hari atuh saacan kiamat eta mah dajal mah nya teh kan saacan kiamat bahkan ayeuna saacan kiamat oge dajal eleh bukan jeung Nabi Isa maka dina 40 hari kabeh jelema jeung sato teh balager eueuh nu parasia meong jeung uncal teh diuk bareng akur gitu jadi dina posisi dajal mah eta masih keneh alam dunia anu sampurna encan derajat gitu dajal mah jadi posisinya eta mah runtutan saacan kiamat gitu Juz wa Ma'juz Imam Mahdi Dajjal Kanjeng Nabi Isa sejahtera beres sejahtera datang rih angin nu ngahiliwir saacan di kiamat ku rih eta oge jelema maot sebagian gempar ke datang deui ayeuna duhon angin-angin kene duhon hasuk ngkibung oh ke karak we ayeuna kana jal-jalah mah tiupan bahkan sentakan eta teh hancur sakabehna karak mulai tah baas tina baas digiring gitu kana mahsyar lila nyatuh meureunnan keur mah jauh bari loba masing-masing tergantung leumpangna jadi almasi leumpangna teh aya nu kusuku leumpang biasa aya nu ngesot aya anu kurupa aya nu kuletahna aya nu numpak cara tadi seperti kilat aya nu seperti kuda anu cepet aya di seperti manu ya. Aya nu numpak amal-amalan seperti ayeuna naik onta cek Kanjeng Nabi mah hiji ku sorangan aya nu hiji ku tiluan hiji ku 10 urang seperti anggapan misalkan kieu
nyontoh ibarat mah meuli sapi jam 7 hareun nu 8 nu ka 8 hayang milu kabagian bagian teh cek pikir mana ente cek pikir teh sakeluarga boga 8 urang sakeluarga ya hayang kurban sapi hiji open cek pikir cenah 7 nya tujuaneun cek pikir tapi bahkan aya menyebutkeun cukup we hiji sakeluargaeun domba oge kan nya bisa teu tasa hiji sapi ditumpahkan ku 8 urang. Sok bayangkeun heula cek akal bisa teu ditumpahkan ku 8 urang. Bisa. Nu 2 naik, nu hiji nuntun. Berarti tiluan. Nu 5 ngagiringkeun. Sapi kamu ditumpahkan ku 2 geus heureun. Tiluan bisa tuh bisa tempo cara motor lah motor lamun 2an sedang ngabonceng hijinya ngabonceng 2 geus pasaren-saren komo 4 budak di hareup nya tumpakeun budak di hareup terus urang nu mawana budak di tengah inungna di tukang can mawa tas eta sapi 8 bisa tuh bisa nyata ada sebutkeun manya tuh bisa tuh bisa so tadi tumpakan kabeh da mamahi itu nya tumpakan kabeh mah nu hiji dina sirah hiji dina beuheung nya papaikeun lamun kira-kira urang tumpak kana sapi tumpak kana kebo mahi sabar urang geun tah numpak kana awakna tilulah nya sesana badan nuyun sesana deui ngagiringkeun berarti kali ewang nu tilu geus nepi dieu can capek turun urang nu naik capek nah sesana kitu we giliran lamun teu dibahasakeun kitu bener saonta ku sorangan jongjon ada nu sorangan ieu nepi ka ira oge saonta ku tiluan saonta ku 10-an berarti cek goriji mah moal bisa onta ku 10 urang paling oge saonta ku 2an sesana tadi teh gitu silih gentian geus ieu capek nu ieu turun hiji naik ngagiringkeun ayo we nepi ka beresna bahkan kacaritakeun masjid bisa jadi kendaraan lamun urangna meureunnan daek ka masjidna nyata lamun dina hadis nu tadi mah neruskeunana rajulun yata'allaqu qalbuhu fil masajid jelema pemuda dirinya mah rajulun mah umum awewe ge kaasup jadi lapan rajulun di dinya disebutkeun al jam'u muannatsun jama' eta bisa nyakup ka awewe rek lalaki rek awewe lapan rajulun eta nyakup rek lalaki jeung awewe jalma gitu ya qalbuhu muta'alliqun hatena cuman teh fil masajid kan ka masjid jadi resep we ka masjid teh maka eta bakal jadi tempat kendaraan pangyuh-yuhna komo bisa ngabangun masjid menang sorangan mah diisian ku sorangan deui ngajakan batur leuwih hade jadi man bana masjidan banallahu baitan minal jannah ke dibangunkeun surgana eta masjid nu di tempatanna nu dipake salatna bakal jadi kendaraanna menuju sirat lamun urang tuman di luar nyanang pialnya nu di jero sok bayangkeun anak poe Jumaah ya. Poe Jumaah nu biasa di jero nu biasa di luar ya di luar mun tadina di luar yang ka jero mah kaagehan biasakeun we urang di jero lah sesana nangkel lamun di jero mah meunang babaraha dilah hiji utamana meunang di mana cicing di jero masjid aya itikaf
eueuh itikaf di emperan ya. Dirinya lagi takiba fi hadal masjid ya masjid. Emperan masjid kene heungan di emper. Kasus kedua nu hiji meureunna al imamul adil teu kudu nu jauh urang we. Beres ayeuna jadi pemimpin awak sorangan maka mimpin keluarga, pamajikan, anak, maka ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri anjeun, jaga keluarga anjeun tina seuneu neraka. Lalaki nanggung deui wae, keur mah nanggung sorangan geus berat, titah nanggung anu pamajikan deh gitu. Nu anak kabagian. Ngan di mana pemajikan hade ka bawah hade, anak hade ka bawah hade. Katakan ngadua urang meureunnan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatana qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Hayang jadikeun azwaj istri, dzurriyyah keturunan urang, jalma anu lil muttaqina jelema anu tarakwa. Hayang mawa keluarga jadi takwa, otomatis contohan urang ge kudu takwa. Eta contohan. Sabab ayeuna lamun teu dicontohan heula sok malikan, tamiang malika bitis. Bapak oge, bapak oge, mamah oge gitu. Udah ayeuna mah kritis di Batang Bareto. Wani malikeun budak ayeuna. Budak Bareto kumaha na akur wae sih. Teu budak ayeuna unggul gitu. Dina pada kritis nama kritis kena ayeuna. Tah urang utamakeun gitu. Urang heula terus keluarga. Lawan dipikir-pikir mah mending tong kawin nya. Saranganeun gitu. Datuk ku kitu na eta ari bisa mawa nama geuning awi oge dua siki ka bawah. Maslahat salamat urang bisa salamet ku sabab boga budak, bisa salamet ku sabab boga istri ani. Beres anak istri karak meureunnan berhubungan jeung pada tetangga-tetanggaan. Aya nu mimpin urang boga imah, tetangga boga imah, tetangga boga imah, tetangga boga imah dipimpin ku Bapak Rete. Bapak Rete nanggung jawab sa babaraha keluarga. Lamun nyaritakeun dina palebah tanggung jawab kieu mah tah mungkin kami oge. Ngan dina palebah nempo aya kokom mah jumin pada daek kan. Komo ayeuna mah usumna tah ye geus mulai nya mararasang bener ngadareukeutan ajengan, ngajarkeutan pasantren. Sabab boga kahayang. Padahal mah lamun ditilik di dieu mah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, seperti Sayyidina Umar hadita keneh dina palebah nampi kana tanggung jawab jadi khalifah langsung pan bebeja kana jadi bojona. Neng bade dipirak atawa ayeuna nampi akang kurang bareng-bareng gitu. Kurang diperhatikan sabab neng makur hiji sementara akang kudu tanggung jawab sanagaraeun. Nya istrina da solehnya daek lahkeun ka mae sok utama keneh masyarakat
masyarakat. Katakan teu aneh para ajengan para kiai di mana boga tanggung jawab lebih ngutamakeun keneh santri-santrina. Dina perat itu mah ngaji we cenah semua ni eueuh kahayang cik atuh cenah teangan dan sarua urang oge jelema tah sakaya bahasa kitu. Ngaji we hayang cenah. Jadi lain kanu nganggur hungkul ngaji kitu ngan ayo eta ngaji. Atuh keluarga ge cenah. Aya teh bahasa gini. Lain kata saha eta. Aya bahasa ngaji we. Pan eta tugasna ngaji. Ngaji mah cenah moal beunghar we da nu beunghar ku ngaji. Ngan salamet. Beungharna nyata ginal ilmi. Lain ginal mah tapi katuturkeun lamun ilmu nanggeus datang, ilmu nanggeus nerap, dipraktekkeun, diamalkeun, manfaat, barokah, maka datang ginal mah. Melak cau tengah imah, melak bolu tengah imah, melak jeruk segala rupa di tengah imah gitu. Nah, melakna ku ilmu. Beres berenang rete ge boga berenang ditanggung jawab deui ku bapa rewe teh. Bapa rewe nanggung jawab sabaraha sakurang-kurang deui urang? 5 nya. Sabaraha jiwa teh? 500-an sarewe. Berarti nanggung jawab ayeuna 500 jiwa. Baik, nanggung jawab. Duna kalau mereka kita mending kena hayang lah. Ya. Depan diberi tanggung jawab supaya rukun. Terus tanggung jawab lain masalah sosial na hukum. Bahkan di mana ayat terjadi kemaksiatan pun tanggung jawab. Dina pengajian oke, jadi keluarga itu tanggung jawab mana? Tanggung jawab. Tapi di mana nu ngararaji kabage ya kitu we sini. So ku sabab tanggung jawab tadi. Ya min presna kitu. Di mana aya maksiatna tanggung jawab teu ngakirimkeun tanggung jawab tapi araraya kabagean gitu. Cara urang nitah ka pemajikan geus diwaro teu diwarona kekan masing-masing. Tapi lamun urang teu nitah, urang kabagean. Urang teu nitah tapi salat, tapi ngaji, urang kabage kitu. Ripuna teh nitah teu dititah hese tah. Bukan berenang hal yang gitu teh, ya kia nama lain tadinya orang akan pilih nedana, ya kan duniawi mah gitu. Dayana kan tidak berpikir ke akhirat nah heula. Lamun keur berpikir ka dieu, mentakan teu saeutik begitu setelah selesai dina masa jabatan araringet sok dararaik datang ngararaji. Mentakan enan dibabakan nu ngararaji lain kiai hungkul, pejabat ge milu ngaji. Sehingga di mana keur tanggung jawab lagi tah kau lagi niru ngaji gitu. Kenapa? Sebab antara ulama jeung umaro memang ada saatnya untuk bersatu. Ada saatnya teu bisa diijikeun pamarentah ulama-ulama. Tugasna ulama mere nasihat ku ilmuna, lamun umaro nasihat ku tanda tanganna jeung ku curugna. Nyeun aturan tah kieu kudu kieu dituturkeun meunang tah oge. Beres di RT lompat ka lurah, sabaraha desa beres di lurah naik di kaluhur jadi bupati sabaraha kecamatan. Beres lurah mah camat heula nya, camat baradesaeun. Ari lurah
bara RW nya lurah bara RW naik ke camat bara desa naik dia kaluhur jadi bupati sabaraha kecamatan di urang sasukabumi nyata 47 kecamatan tanggung jawab lompat deui kaluhur saprovinsieun lompat deui kaluhur sanagara ari paloba al imamul adil langsung kaluhur langsung ke pemerintah padahal sama mereka pemerintah masing-masing heula masing-masingnya buka tanggung jawab gitu ya pan urang mah resepna nunjuk heula pan tuh cenah pemerintah teh kudu adil aing teu kebagian BLT teh adil tuh teh aing teu kebagian cenah nu kabagian teh eta deui cenah nu beunghar kabagian urang mah teu kabagian cenah dina palebah keur kitu mah RT ge kabagian cawadna nya nu disalahkeun RT pada mada status kituna mah lain ku RT dan ke nu tanggung jawab RT gitu sa RT ini nu nyieun undang-undang maka tanggung jawab atas undang-undangna dipake sakabeh rakyatna tah eta jadi urang mah sama meka batur mending ka urang heula urang geus mampu teu mimpin awak urang gitu. Hiji al imamul adil lamun urang adil kana awak urang adil teh nempatkeun dina posisi anu tepat gitu mata diposisikeun kana mata anu tepat leungeun dina posisikeun kana leungeun anu tepat madakeun ayeuna teh kitu teh teu adil itu nah lain prakna gitu make kopiah mah dina tuur nya tadina sirah teu adil lain sarua boga budak 3 dibere jajan kawe 10.000 sarua adil itu aya nu kudu 15.000 aya nu kudu 10.000 aya nu kudu 5.000 kan gitu nu 15.000 biasanya nu panggedena nu 10.000 adina nu kadua nu 5.000 adina nu katilu ngan eta mah disebutkeun 5.000 si teteh mah gede cenah padahal manehna mah leuwih gede minang cara bodak ya gitu teteh mah jajan amal 15.000 ada 2.000 teh minum 2.000 teu kaitungkeun eleh ka kana we ku adina mah lain ada sebenarnya ada teu kudu sarua kumaha teu sebutkeun adil ternyata sesuai dengan kadarna jeung penempatanana jadi imam anu adil jadi teu kudu langsung ka pamarentah lah ka urang heula nu kadua tadi rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid resep ka masjid ari keur muludan mah pinuh masjid dari muludan mah alhamdulillah gitu beres muludan kitu deui sebisa mungkin mulan pika digiring ke masjid teh ku tetangga ke masjidkeun ku tetangga ke masjid yang lain menang ke masjid sorangan gitu. Terus merenan rajulun jalma anu terus-terusan daek zikir hatena dipinuhan ku zikir
Urang pinuh ku dikir. Urang Minang teu sate cuman jalan ke masjid. Tengah kitu eta mah. Jawabku masing-masing lah. Teu kudu kabeh teh nu 7 teh pilihan heula itu. Terus ayeuna jalma anu dipanggihkeun tuluy dipisahkeun lillah karena Allah. Ima wa ima urang dipanggihkeun jeung sasama jalma teh dina makom silaturahmi, dina makom silaturahim gitu ya. Atawa dina sifat ngikat tali rumah tangga. Kemudian dua insan mengikat rasa cintana ku pernikahan lillahi ta'ala. Di mana dipisahkan papirakan ge lillahi ta'ala. Ulah karena kebencian-kebencian personal gitu, individu na. Kudu lillahi ta'ala. Dan hese namun geus pisah mah goreng we gitu nya. Nu tadina ngabina rumah tangga mang tahun-tahun boga cadeka saeutik goreng we mang tahun-tahun tapi kata dianggap bahwa eta teh bapakna budak atawa indungna budak geus bapak sia mah paeh gitu bahasana teh. Urang ngajalin arek silaturahmi, arek silaturahim. Ditepungkeun lillahi ta'ala. Sesama jalma patetanggaan urang ngariung papanggih meureunan pertamana lillahi ta'ala teh urang sejak ngiket tali persaudaraan kalawan ucapan assalamualaikum. Dijawab deui waalaikumsalam. Lillahi ta'ala. Terus ayeuna jalma anu daek sedekah kebagian tah bahkan sedekahna teh nepi ka ayeuna teu nyahueun leungeun kencana gitu. Nu sedekah leungeun katuhu, leungeun kenca teu nyahueun gitu. Maksudna kumaha? Ada nyahueun atau pagigir-gigir. Makna nama nyata takwilna ikhlas mukhlisin dina keur sedekah na teu berharap balasan naon-naon geus we anggap piceun. Sedekah kokotor harta urang. Eueuh kacaritakeunana jelema anu sedekah kudu beak hartana ku sedekah justru kalah nambahan. Bahkan ayeuna sedekah teh bakal ngabeungharkeun teh lain ngan sakadar beunghar harta. Nu diudag-udag batur hayang beunghar harta. Bahkan aya ginal mal beunghar harta, aya ginal ilmi beunghar ilmu, aya ginal jahl beunghar darajat gitu. Salah sajina ket naik. Ulah nepi ka nyalahkeun sedekah mah sedekah geuningan kieu-kieu keneh. Ulah nyalahkeun kana sedekah. Dan Nabi Ibrahim oge teu eureun-eureun sedekah. Ratusan bahkan embe dipencitan. Tak ieu nu sedekah maknana lillahi ta'ala. Dina lapad mah nyata leungeun kenca nepi ka teu nyahueun nu leungeun katuh sedekah. Teu diiwir-iwir. Ngan ieu sedekah teh aya sedekah anu terang-terangan, aya sedekah anu nusir nyumput. Nu terang-terangan hade sedekah keneh. Nusir sedekah gitu. Mampu sir. Ieu mah rek terang-terangan supaya mere contoh sedekah. Seperti Abdurrahman bin Auf, sedekahna terang-terangan. Sahabat nu lain nyasir gitu. Jadi diberi contoh ku Kanjeng Rasul ada saatna untuk terang-terangan bersedekah, ada saatna
sir bersedekah gitu. Supaya bahwa orang kabagian karena anu menang syafaat ke dina yaumul kiamah ku sedekah eta. Tah tinggal milihan dina keur mapayan masing-masing jenis golongan eta urang keur nalika meureunnan rek dikumpulkeun di padang mahsyar. Sabab meureunnan urang moal aya di rest area. Moal aya deui. Rest areana meureunnan samemeh ayeuna istirahat anu utama engke antara surga benar-benar istirahat nyata istirahat heula di alam barzah. Lamun menang kanikmatan alam barzah istirahat heula eta rest area alam barzah. Awalu manzilun mimitina tempat jang menuju ke akhirat nyata alam barzah. Dan di alam barzah eta rek istirahat narima nikmat atau rek disiksa. Istirahat benerna engke meureunna di surga, disiksa bener-benerna engke di neraka. Eta meureun karak sekenan lah alam barzah mah. Lamun dunia mah foto kopian. Ari fotokopian kadang cekas, kadang rumeug, kadang nyata katempo wah ieu mah siksa, aya nu katempo anu rumeug kureun oh ieu mah kieu. Bahkan teu dianggap siksa, jelema cenah dimulya-mulya, hartana loba jeung segala rupa. Teu, bahkan aya nu dihinakeun ku sabab bogana. Lain dihinakeun ku sabab teu bogana. Tah ieu pikeun urang meureunnan ngajadikeun tambahan keimanan rukun iman anu mistina geus puguh ditutup ku qada jeung qadar tambahan deui nyaeta ku iman bakal dikumpulkeun di padang mahsyar. Nu katujuna kan dibahas diudangkeun. Kadalapan dikumpulkeun di padang mahsyar. Tah ieu lah salah sahijina kana bet anu kamari meureunnan bet nama saeutik sabetnya ngan meureunnan aya sabaraha jenis cabang iman. Engke ditambahanana wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Insyaallah minggu hareup lah. Insyaallah. Jadi ka mana tempat pangbalikan? Ari muslimin li jananihi. Ari kafirin li jahannam. Kemarin geus disebutkeun dina minggonan ya lamun mawa kene iman Islam kali jananihi ka surgana ngan memeh ka surga nyimpang heula gitulah. Wallahu a'lam. Diteruskeun dina minggu payun insyaallah mudah-mudahan masih kene panjang umur bari canggeur urang sadaya supaya nambah wawasan, nambah ilmu, nambah keyakinan, nambah deui kana amal kusabab aya urang keur mapayan cabang iman anu disebutan tina ieu kitab. Lamun rek dibahas hiji-hiji mah ieu ngebahas antara poe kiamat nepi ka surga neraka teh dua kieueun. Dua kieueun teu kabaca kabeh teh. Nah, meskipun teu kabaca kabeh ge aya lah saeutik-saeutiknya gitu. Wallahu a'lam. Pasti.